Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nata'ijal fikri li arbabil hijab. Wassalatu wassalamu ala rasulil huda wa ala alihi wa sahbihi liman ihtada. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanata ila ahliha. Al-ayat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza matabnu adam in qata'a amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyatin au waladin sholih au ilmin bimunafi'in. Kersana sohibul maksad sekeluargi hurmatin pribados pangresa Bapak Lurah oge sami hurmatin pribados tegakantun sesepuh agama sesepuh masyarakat Bapak Ibu hadirin wal hadirat anu sami nambah hadir, mudah-mudahan kenging kamulyaan ti Allah Subhanahu wa taala. Tipayun pribados sabada ngahaturkeun tahiyatul muslimin, tegakantun puji sareng syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat sareng salam kagungan Allah mugia izin mantenna dilungsurkeun kana wadah rahmat Allah nu parantos dipasihkeun ka Kangjeng Rasul. Mudah-mudahan rahmat Allah nu tos aya di Kangjeng Rasul kadorong ku awasan doa rahmat sareng salam ti urang mugia izin Allah eta rahmat sing tiasa leber anu leleberanana. Mudah-mudahan izin Allah dilungsurkeun ka urang sadaya ti dunya dugi ka alam akhirat, khususna sahibul maksad keluargi langkung utamina pisan kanu disyukurkeunana putra sahibul bait sabada di kitana. Tipayun pribados ngiring ngabantos doa menawi dikuping ku Allah bedituna muga-muga dikabulkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ieu marurang kali sabada dihitanan utamina sing engal-engal damang tina dihitananana, sarta mudah-mudahan sing dikersakeun ku Allah panjang yuswa disarengan ku sehatna palinter emutanana kanggo milarian ilmu agama dari gama kanggo pibekeleun hirup anjeunna dunya sareng akhirat. Eta we ngadoakeun murang kalimah nya sing panjang yuswa sehat pinter sakitu tong mamawa surah soleh itu ngerahkeun itu naon sawabna da budak mah geus soleh itu nya lamun urang ngadoakeun ka budak sing soleh ai urang soleh henteu itu nya ngadoakeun kana geus soleh budak mah kitu we kitu ge ai hayangeun dari doa mah sategesna pamenak abdi sotenan aya doa anu diijabah lamun nyambung jeung pepelakanana itu. Jadi kudu aja melakeula baru doa. Misalnya bapak gaduh kebon cempe melak bini cau itu cekurang kakarek doa Gusti abdi nyecapkeun anak cau mudah-mudahan sing dihirupkeun ku Allah sing jadi tangkal cau
daunna daun jauh, jantungna jantung jauh, buahna sing buah jauh. Kakarek eta dua nyambung. Ayo urang boga kebon teh dipelakana naon, mudah-mudahan sing buahan jauh mah duana buruk mal dijabah. Gitu. Mudah-mudahan cenah budak sing soleh nya geus soleh budak mah boro-boro hirup maot ka sawarga urusan. Itu tapi urang ya anu tos kaliwat budak juga ka mana ka ituna. Nya itu nama tergantung pemakaian urang eta mah nya da Allah mah bager teh oleh ngidinan wae pek cek Allah. Teu aya kudu-kuduan sugan cuk Allah maraneh kudu ka sawargaan teu. Cuk Allah kade ulah ka narakaan teu empek-empek we. Jadi nu pernah ku abdi Al-Qur'an 30 juz inti persoalan jero nate ngan dua-duana. Teu loba itu terloba pikirannya Al-Quran. Al-Quran nu 30 juz teh timimiti bismillah tapi ka surat An-Nas di jero nate ngan 2 ekor. Hiji Al-Quran nyaritakeun jalan bener kaituna ka sawarga. 2 Al-Quran nyaritakeun jalan salah kaituna ka neraka. Dengan sakitu teu kudu loba ti ngomong liut. Teh ceuk nu bogana Allah nu boga Al-Quran teh. Inna dina indallahil Islam, kalimatna in. Jadi lamun cek santri kalimatnya aya in aya iza. Di desa ge sarua aya in aya iza. Naon ari in mah program, naon ari iza mah instruksi. Jadi lamun di desa program jeung instruksi teh kawas pajak jeung urdes. Itu lamun pajak instruksi temenang ke di mana aya rakyat boga hutang pajak sanajan lumpat ke langit ke-7 diberi ku RT mun RT na aya jangan itu major waya sedih itu gitu. Ari program mah urdes itu jadi urdes mah sanajan RT muih na nagih urdes dina pesak metet ku duit teu merege moal dibui program itu tak Allah jadi ka urang gitu cek Allah ka urang hei jelema kami boga 2 jalan, hiji jalan bener kaituna ka sawarga, 2 jalan salah kaituna ka neraka. In cek Allah pek parilih ka mana we nu kira-kira katanagaan itu hayang ka sawarga mampu henteu ai teu mampu tong sok maksakeun maneh pan aya jalan hiji deui. Tak gitu nya nu salah aya wadahna nu bener aya wadahna. Nah urang make milu pusing Allah wae teu pusingeun gitu. Pun dan nu halal hadir saya agama Islam daerah-daerah ngaku Islam disyaratkan dina ajaran agama Islam teh meunang ngaku Islam tapi syaratna aya 5. Hiji meunang ngaku Islam lamun jalma maca syahadat saumur hirup sakali-kalina. Teu wajib 2 kali maca syahadat, sakali wajibna modal mau ngahaji. Teu aya wajib mau ngahaji 2 kali. Sakali we. Eta mah 5 kali mah pupujieun we. Ya, akhirna nu anyar pan kaluli-luli. Keur mah anyar kata mah kudu ngadaguan 20 tahun. Nah ai batur nu tahun kamari ini tahun ya ini teh. Itu padahal wajib namuan sakali. Ayatnya cenah syahadat dina salat eta mah lain syahadat Islam, syahadat salat. Beda deui. Jadi karena Islam mah syahadat teh mung sakali-kalina. Terkecuali lamun dirusak batal maka wajib diuihan deui sakali. Kodo ngaranna. Kadua salat. Itu sabaraha kali cenah salat teh sadinten saungi? 5. Dadae kanan teh. Itu. Ceuk Allah salat teh sapoe-sapoeting teh saelingna. Nya, jadi salat sapoe-sapoeting teh saelingna lain 5 kali. Sabab nu teu eling mah teu wajib salat. Dipaksa oke moal bener salatna. Jadi salat mah saelingna we.
itu matak maghrib ayah kereling dah Isya teu eling tinggal gitu aja udah pusing gitu nya subuh komo itu tinggal ustad sorangan itu sholat subuh teh watir ustad oge tete ka masjid setelah lahan itu ayo teh ka masjid aing era ku ustad ayo ka masjid batur sieun ku juri gitu matak ustad ge sholat subuh masuk yang hareup nyetaan gitu naon sababna maghrib mah yang hareup ngulon setan sabab loba makmum di tukang papada ku juri ge makmum heula matak manehna jongjon yang hareup ngulon aya subuh tinggal sorangan mah mun aya jurig mah kanyahoan matak yang hareup nyetan gitu teteh sok tong itu nah eta nu eling mah salatna ge geus teu bisa diitung nu eling mah maghrib ayeuna ka masjid nu eling barang bus ka masjid ka hiji salat sunat syukurul wudu dua tahiyatul masjid tilu salat sunat qobla opat salat wajib lima salat ba'da maghrib jadi maghrib ge geus beak lima anana lamun salat kudu lima matak isya areueuh lamun ditanya geus eueuh geus lima da cuk ustad ge lima tah hati-hati tah ulah sok dibatasi gitu saelingna we itu lamun areueuh isya nu salah ustad merekna saeutik teuing gitu ora itu madak dina kitab ilmu alat mah dina jurmiyah sorob anu dikaji telisan Sayyidina Ali nubogana jurmiyah sorob yakulu imriti alfiyah mantek bayan ma'ani bade eta salapan siki lamun katalar kitab nu salapan cukup jadi lebih itu can manjing jadi ustad mah jauh keneh itu jadi meujeunna jadi lebih itu eta teh alat wungkul sabab cek Sayyidina Ali gitu lamun di hiji kampung aya uus tadan gitu teu ngaji jurmiyah sorob yakulu imriti alfiyah mantek bayan ma'ani bade ulah di guruan cenah teh sok ngaco gitu lah ora itu ieu mah kakarek bisa mimpin tahlil lagi ustad gila jabatan ti Allah Ta'ala teh hiji pangluhurna Rasul dua Nabi tilu sahabat opat tabiin lima solihin genep wali tujuh ulama dalapan malaikat salapan jelema sesa muslimin muslimat tah muslimin muslimat teh panyesaan itu madak sesa mah hese dikitu dikieu oge Ustad trika renge nyebut hayya ala sholah ayat tiluan cek RT orang gorol aja orang gorol bakti nah ini tete 10:30 ya datang teh ka jalan ngawadul lain digawe da gitu jelema sesa teh kaburu bedug balik we da gitu jelema sesa teh da ieu mah dihirupan setan lain ngarah bener ngadagoan runtuh langit we da mal wajas dikitu dikieu ge so ini kumaha moana jelema sesa ge kitu lain kieu lain soakin ustad ya itu nah sekaya nasarum tinggal di tete ustad kumaha cenah Pak Ustad abdi mah ngajak tetangga kana sholat ya aduh hararese na cenah salah sia tad teu neuleung geus gitu lain salah tetangga salah maneh teu make teori itu Kanjeng Nabi ge baheula kitu ajaran di Mi'rajkeun ngajerit saur kanya Rasul ka Gusti Allah Gusti geuning ngajak umat kana salat yang menihara rese cek Allah meureun cenah aya depan ngajak unggul mah da batur ge bogohan hulu gitu coba cenah make otak itu cek Allah bejakeun Muhammad ka umat-umat anjeun
sajalma nu ngalakonan kana salat sarokaat heug dibayar ayeuna ka alam dunya ku kami ceuk Allah. Ieu alam dunya moal mahi dipake ngentep duit ladang salat sarokaat. Mata kula sekali-kali ngajerit ka Allah, Gusti abdi mah nyuhunkeun sarokaat teu nih. Pejet jelema kabeh kageget duit. Ulah lain heureuh ya teh cek Allah teh mah ka Kanjeng Nabi. Matak dibejakeun teh ku Kanjeng Nabi, geuning salat teh kieu yeuh, sarokaat teh ku Allah bakal dientep alam dunya ku duit jelema gempar kabeh kagenjet duit moal ayeuna bisa ngarejet acan. Kakarek jelema ngagerejek. Urang oge lamun aya ngajak tatangga kana salat, adan sakali we 5 waktu teh. Teu kudu 2-3 kali. Kabanga-banga ti koro. Adan magrib sakali. Aya we jelema opatan beres awe salam coba makmumna amplop 5 juta ewang we. Isa teu kudu adan. Sok lawan teu pake beja ngagereyek isa ge. Awewe nu men ge milu ka masjid. Ku imam jelema sulit atuh. Sulit imam mah. Ai tatangga sina kamar masjid, hayya ala sholah. Itu mun baca urang mah tetangga hayu urang sarolat jeung dewek aing keung. Itu nya karunyaeun meureun tetangga da bisi kumaonam. Keur mah ustad ngan hiji-hijina kumaha mun ku jurig. Batak tetangga teh nyarampeurkeun. Itu der we salat berjamaah. Cik tetangga nu bilu berjamaah. Cing ka ustad dibarengan ku aing teh rek kumaha. Kagede-gede muruhan. Ngalieut we ka tukang nuhun ka tetangga eueuh. Cek tetangga bener eta ustad kokowongan ngajak aing meuli teu nuhun-nuhun acan. Awas lamun adan deui engke aing moal ka dinya. Adan disawari nyampeurkeun. Cing kirang bara mayar atuh mali ka tukang nuhun tetangga tos ngarencangan abdi salat asacan ngadenge ting. Tah jelema sulit teh kitu. Sedieun batur kitu jelema sulit mah. Kirang bara di amplop 5 jutaan mah. Geus teu kudu adan deui nepi ka kiamat ge nyahoeun. Ngagerejep lah. Itu. Kade. Uih deui. Ya. Al-Qur'an nu 30 juz teh mung 2, hiji nyarioskeun jalan anu sae mengoh Allah ka dituna ka sawarga, 2 jalan anu lepat mengoh Allah ka ituna ka neraka. Cek Allah inna dina itu lamun aranjeun kabeh rek marilih kana 2 jalan antara nu bener jeung nu salah, lamun anjeun milih anu bener kami paling mikarido. Jadi hanya aya kata paling mikarido, lain berarti kanu salah teu ridho. Itu ridhoan wae Allah ge daya wadahna. Itu mata kurang selaku pembawa masyarakat karena jalan agama ulah sok ngalebihan Allah. Itu lamun aya jelema anu tara daya kana salat oh ieu meureun beuleumeuun engke deh. Tinggal kitu mah tinggal meuleuh-meuleuh mah teu kudu susah-susah. Nya aya we nu salat wajes kitu eta salat nanti kitu teh. Nya dan ningali salat model urang kieu mah Pak. Malaikat rokib tukang nuliskeun kana amal hade ningali salat model urang geus teu hayangeun yang hareup ngigir we. Malaikat ceuk malaikat ieu teh salat teh tuliskeun entong. Ai teh dituliskeun salat, ai dituliskeun aya kieu salat teh. Dadakan lamun malaikat rokib lain ditetah ku Allah balik moal dikeun ka masjid. Itu salat teh riweuh da memeh salat mah teu riweuh-riweuh teuing nah aider salat kacau. Itu sawah kadulu budak biayaaneun kadulu jadi riweuh we dikira salat malaikat apalin kana pujitna teh kartek-kartekna ge nyahoeun. Itu encan corona ongko wah beuki kacau we. Ketika malaikat ieu teh salat naon. Batak bari ngijir nuliskeun ge tibang dicurak ke unggul teh mah eueuh cirian.
dipanggil teh ku Allah rokib ka dieu aya naon teh Gusti Aisyah teh ieu ciri naon salat teh Gusti lalawores ieu nyirian salat meureun kieu da salat ge kitu teh mah Gusti abdi mah lamun lain peurang Gusti geus udi nepon ge jangan akhirnya teh mah Gusti di buruhan teh salat nyirina aya awakna cenah cinetan aya otakna cenah kalengit ka 7 ngeriweuh budak-budak teh nyakeun we cek aloh heuh da ingin nyaho cenah teh aing nanyakeun seden bisi teh saruha we gitu otak cek aloh ka malaikat aing jai salat model kieu lamun ku aing di buruhan 3.000 jeung moal kagedean teuing kan 3.000 gitu salat kitu teh matak sahabat ngaroskeun ka Gusti Rasul cing atuh ja Gusti Rasul aya salat anu sae munguh Allah taala keur tingkatan jelema nu pangbodohna salam dunya aneh teh sahabat teh nanyakeun salat jelema bodoh mangkani salam dunya pangbodohna nu kumaha cenah ditampi ka Allah bisi hayang nyaho salat bener ceuk Allah deukeutanna imam jumaah tabilih ya mah bapak ibu hoyong terangnya salat bener deukeutan imam jumaah ulah jauh teuing di mana imam jumaah nuju calik atahiyat akhir gunting ceulina sabeula amun ngarejet jauh ka wajes ceuk nabi kitu teh itu kada imam moal ka masjid sidieun si digunting tamu digunting ceulina henteu ngarejet adzan tah eta salat bener gitu nah ya urang mah hasibuan pusaku mentem ka imam si nyabok itu urang mah keur salat ngagunting cili serangane jeung kumaha rasana gitu ada jabatan anu boga gelar ulama dibagi 4 jurusan tapi tingkatanana sarua hiji syekh 2 imam 3 ulama 4 ustad eta saangkatan beda sesebutanana wungkul tapi gelarna sami itu ai cirina ustad nu kumaha cirina ustad mah lamun tuang nyiuk sangu tina boboko kana piring sangu teh hirup dina piring teh mararisah jadi 4 golongan halal, haram, makruh, subhat jadi tina sapiring teh nu halalna paling ge 7 remeh ka ustad tuangna 7 remeh di mana ustad tuang sangu anu halal 7 remeh sakali tuang 7 tahun moal kalaparan eta barokah ieu ieu mah aya ustad isuk-isuk mumuluk tengah poe ngawadang sore nyatu deui memeh es makan malam ustad rewog-rewog teuing ya istilah bahasa kolot baheula nu namina ustad ulama syekh imam di mana ningali pangeusi imah moal kahalangan ku tembok di mana ningali kana hate jelema moal kahalangan ku iga eta baru jabatanna ustad gitu tong gana-gana ngaran eta mah sabab eta mah jabatan di Allah taala urang mah bahasa urang we saling menghormati kiai ajengan dah eueuh na kitabna ge kiai mah ajengan eueuh lamun syekh imam ulama ustad mah eta mah netral di Allah taala itu sok ti aya dina kitab juga ya al ajengan eueuh al kiai eueuh eta bahasana saling menghormati lamun gelar ustad mah keur nu ngararaji mah angkat tangan kadi dipaehan aja jeung gelar ustad era teh seimbang itu cirina ustad mah moal daek di baju itu bisa hayang nyaho ustad tara di baju tara di calana eta ustad sejati piraku nya sabab ustad mah lamun nek make baju itu ditanyakeun heula ieu nu dagangna sok salat tara lamun tara najis kerusan make baju eta cenah sok nu dagang nama ieu nu ngaputna salat tara itu papai tapi ke pabriknya itu nah
lamun tapi kanu neangan bahan pilawanana salat baru Ustad menang make baju eta gitu. Make motor tanyakeun aib nu nyieun baudna salat teu najis keur Ustad make tumpak motor gitu teh jangan jero gitu itu matak baheula mah zaman Kanjeng Rasul tumpakna ge onta baudan onta mah gitu. So, di mana ya onta make baud tara gitu tara make opersnel gas itu matak selamat jarang urang ge kana onta itu ka Mekah kana onta we ngeureujeuh Kangjeng Nabi ka Mekah tara tumpak kapal tara deukeut jadi kakuk mah majarna urang mah ngeureujeuh lempang mah burung modar nah ada kapal we kana kapal baduli anu nyeun bauna nek Yahudi katolik nu penting mah tumpak kapal gitu geus rusak hungkul eta jadi menang aku Islam hiji maca syahadat saumur hirup sekali salat saelingna katiluna zakat opat puasa satahun sabulan tong hantem wae itu bisi paeh ku puasa gitu. Nah kalimana mau ngahaji saumur hirup sekali tah baru mata kade kaparulah ieu mangemutan bade dianggo mangga teu karep itu di mana ngumumkeun ka masyarakat bade ngadamel KTP sing api itu sabab dina Al-Qur'an wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun bima jeung sakabeh perkara yaksibuna anu dipigawe ayeuna di alam dunya kabehanana tukallimuna bakal ditanyakeun deui jaga di poe kiamat. Panggil masyarakat ka desa bade ngadamel KTP tanya sing asli ibu bade dilebetkeun kana agama Islam bade agama Katolik gitu gitu cenah agama bade dilebetkeun kana agama Islam atos mau ngahaji moal geuning moal nya duit eueuh ilmu eueuh nek nanaonan boga duit wungkul eueuh ilmuan nek ulin ka Mekah da mah jadi nanaon meak-meak duit wungkul boga duit eueuh ilmuan aya ilmu eueuh duit nek reueuh leumpang ka Mekah modar atuh kada ka Mekah mah kudu boga ilmu jeung kudu boga duit wungkul di ditu ge sok leungit ulah ora madak cik ibu sabalina adu angkat tanganna mau ngaji mah rieut itu teu ilmu teu duit kumaha ceuk Allah nya ante kuat bu nya eukeun bae atuh ku aing diampura itu da aingna wajib saten mau ngahaji manis tatoa ilahi sabila ka jalma anu boga ilmu boga duit teh ilmu teu duit sareng nanaonan ka Mekah itu nanyakeun urang ka Gusti kumaha Gusti atuh lamun abdi teu mau ngahaji nya ka neraka we mah gitu pokoknya mah teu mau ngaji mah ka neraka we eueuh alasan gitu nek lebih nek RT ge ka neraka pokoknya mah teu mau ngaji mah keungkeung ngadengeun neraka deh gitu ibu bade ka neraka di mana-mana ditanya itu barade ka neraka alim punten-punten sanes nyahinakeun nya ibu alim ka neraka lain luhur ilmu lain kuat iman sieuna alimna ka neraka teh kusabab can apal kieu na buah lamun nempo kieu nama buah hayang montong sok cawadi alim wae bising kaduhung engke nah gitu cawadi alim gitu janji wae tadi ayo batur mah komo nu ngarora mah lamun nyaritakeun neraka teh kuat sok ngeunasna padahal mah teh kudu ngeuneus-ngeuneus
itu da jelema nu ka neraka mah jelema balager manehna bager ka batur oge soleh nu ka neraka mah tingali malaikat raqib jeung malaikat atid ningali jelema doraka da duana lagi senang malaikat raqib dangkeup harigu malaikat raqib naon sabna eueuh tuliskeunaan malaikat atid tulisna nyantai salah teu hariwang kaliwat nya salah kabeh gitu tapi ku genah-genahna nuliskeun jelema salah kaheesan malaikat 3 tahun barang-barang teh bunta kaliwat jelema ieu kitu ceuk malaikat ada masalah jelema ieu mah mau burung salah idem we dina bukuna kan teh sulit tah kitu jelema neraka itu jaga di poe kiamat ya aya keterangan dina agama Islam jelema doraka dipariksa kalila-lila diletiu kiamat brus ya ke neraka dia aya dipariksa tak itu jujur teh jadi manehna teu riweuh teuing ka malaikat senang engkena ge ka ditu teu seueur dicariosin kitu ibu ieu mah ngawartosan nu namina neraka teh hiji ngaran neraka teh lega entong sieun heureun malah dilapis ku Allah nepi ka 7 lapis ka handap eta ngaranna neraka kaduana asupna henteu rudet asup ka neraka mah henteu rudet katiluna loba batur kaopatna haneuteun teu aya beda jelema ka neraka kabulusan kabeh gigi brigi gitu saya pikir-pikir sih kurang panas di lapisan kahiji ngalalep kan kadua dinu kadua cenah kurang panas ngalalep kan katilu sing parat nepi ka lapisan ka-7 geus moal cengkat-cengkat deui itu ka neraka mata kadea ulah janji alim wae bising kaduhung engke jelema nu hayang ka sawarga alah soaknya amun gila soak jelema nu hayang ka sawarga dipariksa saurang-saurang wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun jaga di poe kiamat aki-aki ditewak ku malaikat aki-aki itu henteu newak budak ngora lingas budak ngora matak newakna aki-aki gerewok hunukna ditewak aki-aki ceuk aki-aki atuh malaikat mentong keras-keras teuing ngahaja aing bayar henteu ngalawan kepeuh aki-aki punukna ngieungkeun aya naon cenah atuh malaikat ngajedog aing ngalaksanakeun parentah Allah. Allah nanyakeun ka si aing melalui dewek. Heuh naon? Kami rek nanyakeun ari anjeun di alam dunya sabaraha poe sia dawak teh pika ngeuyeungkeun kitu. Batur-batur jalan-jalan sia kekedepekan. Aki-aki teh aya 2. Aya anu jujur, aya anu teu jujur. Urang nyaritakeun jujur namanya. Anu teu jujur mah loba kitu. Naon sabna da ayeuna teh ibu bapak teu hariwang. Setan teh geus 12 tahun eureun ngagoda ka jelema teh ayeuna teh. Entong hariwang. Geus tara ngagoda setan teh ka jelema teh geus tahun-tahun. Naon sabna geus harideng kana doraka teh. Cek malaikat kariweuh-riweuh aya. Kitu. Aya jaipongan bring tadi nama saya naik ngajak kita mau gus aluh macam hidung balik dia ya patak iblis teh nantinya setengah ganggu kaja mate asal gung gerejek lamun haya ala sholah malah kutet bijian kan nu kitu nu kala lempor we itu baik mata cek malaikat ki
sabara tahun anjeun di alam dunia lamun nu jujur ngajawabna kieu malaikat aing teh nyaho sabara poe aing di alam dunia nama teh nyaho bijil teh kanyahoan poe naon paeh teh kanyahoan korolosna tah eta jelema jujur lamun ditanya kitu sugan aya sanu apalin di dunia kana umur anjeun ya aya saha RT gitu mau aya nu apalin karena umur jelema kan RT nah nggak make apalin sebagian tugas RT wajib nyatetkeun setiap warga na aya nu ngalahirkeun kudu dicatat ke RT matak umur jelema mah ayana dina buku RT mata kade teh eta buku eta itu matak malaikat turun ke alam dunia ka imah RT eueuh keur di kebon gitu matak malaikat eta RT ditamutilah ku malaikat keur di kebon oge dibawa heula ka alam barzah matak kade bilih Pak RT sekali waktu ngareles di aya tong aneh mau burung dibawa ke alam barzah aya tanyakeun cek malaikat ka RT teh bener cenah ieu masyarakat anjeun RT cerdas dan ayeuna masyarakat ngajawabna pinter RT malaikat upami nuju di dunia mah ieu teh masyarakat abdi tapi ayeuna mah sanes jadi geus maot mah mungkin ngaku jigana mah sieun nuturkeun eta RT cerdas na di dinya bareto mah ieu teh rakyat abdi ayeuna mah ampun sanes gitu sieun nuturkeun aing gitu aya naon cenah malaikat ditanya umur aki-aki balem teh nyahoeun cenah cek aki-aki RT nu nyaho oh masalah umur nya saya kaleresan saya ieu bukuna dicanak sok saya irikan tamata kade ka Pak RT buku urusan umur mah udah tinggalin ke mana-mana oge sakali waktu dibutuhkeun lamun tinggalin RT bakal dipurakeun deui itu gitu dibuka we dina bukuna teh berai teh aki-aki teh umurna teh 80 tahun pas jeung poe tahlil nu kahiji berarti jejeg madak cu RT malaikat ya aki-aki teh 80 tahun umurna geus cenah teh aing nanyakeun sakitu we nanyakeun umur unggul saya balik dewe ka kebon alungkeun deui we ti teh nya ngore dewe di kebon itu mantak RT mah loba nu ruksak teh dialung-alung deui teh kakarek aki-aki ditanya ki geuning anjeun di alam dunia teh 80 tahun ah sakitu we beureun da kami mah teh nyaho lahir teu inget paeh teh nyaho cek RT sakitu ah milu ka RT we heeh 80 terus cek Allah potong 15 tahun bonus potong 15 tahun nah soalnya dipotong Allah teu ngawajibkeun ibadah ka jelema anu can baleg tah aya potongan 15 tahun Pak itu lamun urang mengkaji kadinya urang teh kalepasan hirup ieu teh kudu nama 15 tahun hos 15 tahun hos jadi pariksakeun diri tuna ai geus kieu mah alah parah nya riweuh geus kieu mah balik di ka orok mah aya nu percaya dituluykeun kalah beuki kusut nenek bener omyaneun pukul saha kabeh tinggal 65 kakarek bimakanu yaksibun gitu tukalimuna kakarek aya pertanyaan ki cek malaikat salila 65 tahun anjeun di alam dunya sabaraha kali anjeun dicukur pang heula-heulana ditanyakeun teh dicukur poho deui we dicukur malaikat ngayunkeun gada malaikat teh nyanyanak gada 2 siki henteu loba anu hiji cadangan bising potong bentukna seperti kadu cangkangan didamelna tina wajah meunang heuung jutaan tahun di neraka khusus ke ngagebug hulu jelema nu poho dicukur beratna nu pangalitna teh cuma 35 ton gitu untung teu ulin ka dieu
lamun ulin ka dieu nu dicukur di centangan gitu mata abdi mah jarang dicukur bising poho deui gitu eta kalau ikat teh ajengan seberapa kali cukur aja awas teh nyaho we sakitu aman gitu nu kerep dicukur ge mah kacau kacau gak ada awas kadu cangkangan atuh tina wajah gitu sok ayeuna mah tes tararang nyangakeun bade dipanyangkeun bu kawas abdi pek ai teh era mah nek dicukuran pek hayang digebotan mah wah geus eueuh nu merga pisan gitu zaman hayang ka sawarga cukurang leukeun teu dicukur-cukur wae teh nanyakeun da emang aturanana kitu bima kanu yaksibun turun kana cepil ibu kagungan cepil bu kagungan cepil alhamdulillah pemasihan Allahnya ada uang dengan dadak meuli ceuli sabaraha hiji ibu cepil dua wala latir ting pada kudu ngaji kayak gitu cepil teh hiji bu dua seten gegeberna lamun cepil aya dua bakal beda dedengean lamun aya goong teh cek nu katugung cek nu kencamat tek oh berarti dua ai gung keneh mah hiji dua seten gegeberna eta bahasa Inggris teh gegeber teh gitu gitu cek malaikat salila 65 tahun sabaraha kali dipake ngadenge teh ceuli luak liuk dibor teh jelema ka sawarga mah ruksak ibu kagungan saca sabari ibu saca bingungnya itu dijebatkan hiji bisi leukit hiji deui kacau nyebutkeun dua mah buduk beda di dileuan upami ibu nyebatkeun hiji ceuk aroh bener teh ditarimakeun eta hiji deui bakal dipindahkeun kana tarang nolong kacau itu bimangkanu yak sibuk tu kalimuna tetep bakal ditaroskeun itu kakarek tina cepil kana susah geus bingung ngajawab jawab hiji sih leungit dijawab dua belum beda di dileuan akhirnya nek balem ya salah kabeh ditaros teteh sabaraha kali ngiceup itu matak cek Allah hasibu anfusakum sok geura aritung kumaraneh kabeh mumpung aya di alam dunya samemeh dihitung ku kami jaga di poe kiamat kudu daek leukeun tulis itu ayeuna mah pabrik buku loba pabrik kertas atuh nulis-nuliskeun ngiceup kudu lumuh bilanganana keun da peureum mah eureun itu cepil atau kulema dan tengah dengan naon gitu ai lain aya nu abus kayu mah mama hakaneun kakare kadenge kasebut aya nu lagi mah ngadak-ngadak budak ge nya lolonokan teh cili gitu deh nya komo ngadenge anu berjamaah ngaos yasin mah deng-dengan kana cili ngadenge goongan ada meni mernah kana kencana kate oge kaeta aja nah gitu teuing gitu ting salah nyieun gitu jadi deh gitu tuliskeun bu ngiceup teh upami kulem eureun bae entang hayo hari tuliskeun da antara kikiceupan gitu numpang sangsarana nuliskeun mah ngarenghap HS ge anger wah ge mariweuh teu dituliskeun kaliwat dituliskeun waktu keberesan ten itu nya kudu teh jaga teh bakal ditaroskeun teh
setiap jalma anu hoyong ka sawarga maka ditaros ku malaikat dituliskeun ti luhur saujung rambut ti anak sausah dampar itu kanggo naon mizanun engkena bakal dihitung itu dicukur sabaraha kali dicukur niat sae sabaraha kali dicukur niat gaya bari hayang kapuji ku batur ngiceup sabaraha kali ngiceup dina pengawasan sabaraha kali ngiceup dina larajoaneun dihitung teh loba kanu goreng salila eta ngitung hirup urang di umur 15 tahun nepikeun ka maot geus meunang ngitung teh kalau loba nu salah brus we dibeulem ceuk urang akhirnya dibeulem mah tadi we ka bangga-bangga ngitung kabadak-badak diomongkeun anas kesel ditanya sabaraha kali hitut nah saatnya itu ditanya apa jak sibun bongan dipigawe itu ibu-ibu ditanya bu sabaraha kali hitut aku mah situasi we ibu-ibu mah gitu nya siapa ke situasi nanti nya upami tos ngalahirkeun mah rada kerep jeung badan gitu upami teh ngalahirkeun mah ya biasa-biasa saja catet dirinya nah hitut mana nu dianggo nah hitut bragajul nah hitut soleh gitu nah aja anu grogian jadi hitutnya aya 3 rupa gitu nya gitu nya anu sakola mah anu nyaho adab tata krama hitutna ge isinan gitu sakitu dah eta isin gitu nya aya nu janji berdugu aya aya batur batur ya dikataan gitu berdug gitu jeung jerona ongkok ya teh itu pariksa sampai anak-anak ngalengkahna dianggo ngalengkah ka mana wae maksana engke ditimang lengkah nu sae sabaraha kali lengkah nu awon sabaraha kali itu di mana paetang-etang seueur nu lepat wayahna kakopiok di dituna gitu.